mohon atuangan bade permios mangga dawala sanes sanaos bari jeung perang geuning abdi mah kaget agan naon eta di jalan anu dagang seueur teh nya dan usaha semuhun mun panginten da moal sebeuh ku di perong ku abdi teh oh ngarti ye 200.000 naon jeung masyarantos bawa naon agan teh bawa ngarti kaula bawa nada abdi mah bawa akan bawa tekedah bawa tekedah atuh agan nuhun ditampi atuh agan jazakallahu khairan kasiron agan amin nanaonan sia da teu nyungkon teu eta teh sarua jeung menta deuleu keun bae Semar dari do keun bae tuh dari daun sirik we akak kitu nuhun agan hatur nuhun agan jazakallahu khairan kasiron amin da wala sami-sami mugia cingkang gentos amin anu berlipat gana amin nuhun da wala mohon atuh moal ditambihan geus mohon atuh akan permios mangga sampurasun rampes assalamualaikum waalaikumsalam 200.000 beres aya keur meuli kuota ari taun tetong siri nyawean dua jeung nyawe gado segala rupa bogo daeng teh kabogo sia mohon atuh disim abdi ke bade permios akan mangga kakang Semar sanes waktos disim abdi ka dieu deui mangga diantos sumuhun lan diantos oh sumuhun tuturkeun dewek jang nya nuturkeun bapa mah nuturkeun ucing tangeuning apa sih lain mangga kan mangga wah aya naon-naon deui panginten oh sae mangga lapur ieu jang cing salamet badranaya tangeuning kulana kan cing salamet oh amin naon deui bapak sugan trek mere ka dewe jang gagal totajang ngarep lingkungan teh jelema penjilat itu gitu dah tong diturutan cekat terangan pepatah mengatakan tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah betul ya benar tentang barang benta wae rupa cadung aing kudu barang benta teu digawe heula era semua kabeh hatur kan buduk ge tadi ka Karapangi sia teh nyemah balik ke kaulah ka Allah ya. Ada itu masih semahan jenis nyan bobodohan mangga hormat tapi masih mah hormat maksud teh sana semah itu ibadah nuhun lan nuhun jami-jami ih atuh grainin lan grainin ke heula woles margi ari abdi mah urang Sunda ari urang Sunda mah nyaeta tadi ke ka kuping cenah salira teh kedah api nete taraje mincak hamalan nyung silari mapai bukti benar kan iya lan nya alus tapi halus wae jadi urang Sunda mah undur kedah katingali punuk dongkap parantos katingali tarak pipit amit ngalamenta teh alus tapi teh anjing keheula santai geningan sakarantosna ditalaah ditalungtik jeung di pikiran sanaos bari jeung perang geningan anu dagang mah seueur ya pasti dan usaha unda panginten moal sebeuh ku di perong ku abdi nya dai hayang sebeuh mah kudu di dahar unda di dahar teh panginten geura dipeser heula nya dibeli mah jadi pawe nya dipentar mah mikeun atuh teu mati ayeuna
Jadi kumaha tuh naon nya itu dagang nyantep we atuh sanes antep da ka abdi teh sok nyalukan bang cepot ieu raosan kupat tahu nya titah asaan mah asaan mun atuh saya teh minta dibayar teh nya atuh da batur teh di modalan mun abdi teh gaduh artos atuh usaha awas batur wah kudu ngamuk kayak gini aing mah kudu preman bener naon singkil gitu kan singkil ada ratu abdi teh kataji ku kasauran-sauran salira tadi dina bag-bagan agama kakuping ku abdi dihandap kuno bodoh ke kartos jentre ya alus janten cenekna dina agama teh urang teh teu kenging ngaraheutan hate batur teu meunang nganyeri batur teu meunang nyinggung batur teu meunang nyolok mata puncelik teu meunang dosanya nyolok mata puncelik teh nya dosa nah atuh dosa berarti pidamel ku agan nah naon haris Jawa diberi ayah bintu atuna lain ngomong mata kecebrek kita tadi diri teh naon bikin geus gede tuh euy tara mere cap jahe keket mengkene merengke buntut kasiran najan loba harta moa senang hati mun kasasama serek bere kuning dosa teh singlang tuh ya teh pada pokan beleguk lain terminal Allah ya Rabbi agan aduh punten agan hilap agan hapunten agan ieu teh pada pokan manawi teh WC umum aduh agan ala isin agan Aisyah joreng kene ke nyanyi nepi ka kitu-kitu na eta lamun teu sadar aing milu joget nepi ka enjoy ya agan punten nih abi agan geus teu naon teu lagu naon bete bareng hese nya lagu medit agan abdi mah bade blak-blakannya kan naon di bujeng engahna we abdi teh kudan naon bade namun artos punten tadi kitu atona lain ngomong da abdi na kan teu wantun abdi teh isin ya dengekeun tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah eta mah tadi tapi ayeuna mah nu di bawah lebih baik daripada abdi lempang eta mah situasional sabaraha nginyeumna kan sabaraha nginyeumna nya samikeun deui jeung sidawala teh 50.000 200.000 demi Allah tah ya ho karena duit masih gelo sabaraha 200.000 aya dan aya kamari aya nu ngirim ti Bapak Haji Cacuk Panerbaku di Kadungora 3 Garut ya 200.000 kayak gini pot 2 lembar 150 samios agan cekap alhamdulillah ya Allah nuhun agan cekap sakti oge 150 ge agung ngomong di magan nuhun agan jazakallahu khairan kasiron amin ira habi ka dieu deui kumasia we mun bisa mah tong ka dieu deui tadi dia ngadon bingung aing teh sanes apa nanya peryogi naon apa nih tengah bantu nanu sakirangna
mawa sakurangna naon maksudna ya apan agan teh panginten anu teh gaguan semetan ka abdi 50 aing boga hutang cemut hutang di mana ai ari agan maka jeung hutang di mana apan abdi teh namut ka agan 200.000 agan aya 150 berarti 150 kana 200 teh kirana 50 tuh gini tadi angkat gini tidak ada bayar kenal liur aja nungginjem bisa nu namut maaf di tak nunggu gak hutang mah nungginjem etagel res nanging aduh agan kumaha teh aduh gaul lah naon apaan abdi teh namut teh 200 tuh 200 agan aya 150 tah berarti kirangna teh 50 tuh gini eta apa uninga iraha bade mayar ka abdi sanes naon bisi kacanak maot coba jadi aing boga hutang gitu kadegeun sia teh kadegeun lah kadegeun pulangkeun asa wis akan cekap kadegeun cekap agan lain naon sih dibalikeun deui aing kasihan deui ya itu lapur kadegeun nya aing teu ridho mamang aya lain teu ridho tadi jamret tadi jamret kayak duit euy ya aya ya 200 anu ya anu ya tah geuning ieu aya mun tadi pan kitu mah lunas kumaha nya lunas agan teu gaduh sametan teu gangguan sametan ka abdi teu boga hutang ka agan ringkas dan tadi tipu mau mere ka ieu ya sepuh di dieu takanca kudu menang ilmu laras dimana hayang dihampura ku batur gerah hampuraan heula ka batu laras digawe astagfirullahaladzim teh di dieu nya sepuh nya laras kudu apa karena sifat karakter jeung tabiat jalma nu liar laras ieu di mana geus apa kainya bakal timbul rasa wijaksana nya ahan deudeuhan ulasan asihan baik cepot tak kaula ge heureuy cing manfaat eta duit mudah-mudahan panawa kurawa mudah-mudahan cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulung pangeran nilayang rana nilayang rana hariring dipirik ku gending hariring lain nukuring tapi anu maha uning haleang lain nukurang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang nilayang rana nilayang rana eling
kangkung Bandung nama dah tawiskeun gitu aya apa kangkung Bandung Allah Pak Haji Cacu Pak Haji Cacu kangkung Bandung dibantun mah Abah Haji Rosan Purwakarta aya ka Cilampeli ya urang jungjung urang dukung aya Kang Asep Bayu Darajat seni Kangkung Bandung Abah Haji Rosan Kangkung Bandung dicanak eta dicanak mah geuningan karunya ulah kunjung Abah Haji Cacuk Garut aya mah ulah kunjung anggur urang gogonjakeun aya Pak Haji Tete tak naonana naon saladeuna Kang Prakusuma saladeuna naonan naon saladeuna Faridah Hidayat saladeuna Abah leutik hayang aya Bapak Edi Polsek Ciwidey aya Candi Truna Kang Anton PWG Pikir ngait kasta urang aku naon kedidugikeun Kangkung Bandung Kangkung Bandung kali sambung pakulingan
pepetetan samya murang samya murang paling bikin wajar manis banglus lampahipun Raden Sadewa anu parantos dipiwajang ingkang eyang itu mungguhing kodrati rodatna pangeran sadayana daya nu teu mangpaat Sadewa ngagebrai manahna nyaeta miangna ka medan perang lain tina dendam lain tina kanyeri nanging cerik putih slakerang nyata ngabila negara jeung bangsa asarios dina dinten encing dina mangsa carencang tihan katelah perang Bratayuda inggih perang Jayawinang antara Pandawa jeung Kurawa silih petik pati jeung pamili sialan nyawa jeung baraya alatan tina main dadu pamimpin ngicip-ngicip kasalahan sedengkeun sanajan sanggede sisiki sasawi kasalahan bakal aya balitunganana sacarencang tihan kadua belah pihak sami pada mepekulan dia bala tam-tama anu sigetam sirgada binitan rasa panalimu anu duanana nemongkeun kateneung kaludeng kawuluh kumika cinta ka para pamimpinan sewang-sewangan oge tawis mika cinta ka bangsa jeung ka nagarana topati jiwa raga nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kamardekaan bangsa itu pun jaring carita di pihak Kurawa dipimpin nyata ku Senopati Sang Kuning ngagem gelar perang bulan sabit atau di pihak Pandawa kan dipimpin ku Raden Sadewa ngagem gelar perang di Radameta itu jaring carita di pihak Kurawa Raden Dursasana anu bakal nyingharepan Arya Brimayu Arya Puratasena rantos hempaker bayaksa dibantosannya taku raja-raja di negara nulian sekutuna negara Astina rantos sempak berbayaksa ngantosan tarompet perang Bratayuda di kawitan kalau mampah Raden Dursasana dulur-dulur kaulah sadaya saderek kaulah pangali ieu bantosan ti nagara anu liannya ti nagara Batamera akasih udak sategal ngantosan Raden Dursasana sampun dumugi para wargi sadaya urang ngatur strategi dina waktu saena pikeun
ngalawan kurang-kurang Pandawa. Mangga kula. Sunda pawaya Lumasiran Kalbunun Zaninunya edan ai. Sae kula. Sanajan kaula bantuan ti nagara nu lieu. Laras. Lain asli urang nagara aslina. Laras. Tapi ngarojong ka urang-urang aslina Pandawa tumpur nepi kana akar-akarna kowe. Bebeakan kowe ya kaula sabab kaula ngabantun pasukan sedanten wadya balatam kamahangkot buta. Laras. Autangan budi kaulah ku aslina. Angtos kula. Mangga Kang Rai. Lih. Pamaran udah ciuman mantap bina tahan olah. Sapa medal? Bapakku. Bima Kendra saking nagara Jongger mah. Pantosan kamu kurang-kurang aslina. Gumalara di pawanangan Gumalara di pawanangan Jadi pasang Urani kawan Sabat kali di Jangan ngelawan si Gimanya. Ya. Ente. Batur gigi sote, batur siat sote, tapi gergaula. Wang Kimir mamunur sasiku mau ngejat satunjang beas. Mengalingi saya banget. Atosan kakang Pursasana. Turi, para tesumpik. Mana? Woi, Bagja tinemanan kakang Pursasana mengalih. Kang Rai di negara Pantosan Parantos Kembang mengalingi kan. Nuhun Kang Rai. Saya mengalingi-lingi. Nuhun Adi Akang Bima Kendra mengalingi-lingi Kang. Parantos siap pasukan. Parantos patos. Saya mengal-mengal. Pamaran
ngalaka satengahing marga ngalaka satengahing marga Raden Dursasana dina manahna rada ngageter margi gigis ku Arya Bima konirahangan tiga haturan rai bagja barina sugema dina waktu ayeuna kula nyata ningali rai-rai anu sakitu semangat ngagedur atur sewu nuhun langsa ketik kabingan rai nuhun rai sawangsuna kakang Dursasana keke teh kumaha Dupi formasi dina waktos ayeuna teh kumaha ya siasat dina waktos ayeuna kumaha naha kaula ngalawan saha Kang Rai Bima Kendra kaula udak sateka ngalawan saha cobi tangtoskeun dina waktos ayeuna wayahna anjeun salila Rai ngalawan nyata anu kakasihna Setyaki atawa Padma Negara leres ya sae Dupi kaula anjeun wayahna ngalawan anu ngaran nyaeta si Nakula posaet magang Dupi salila kaula mengalawan si Bima Rai gajahna Pandawa sabenerna kaula teh ngarasa ketir ngarasa gigis dina waktu ayeuna Rai ingis ku bisi rempan ku kaayaan sabab cek meja si Bima susumar kasasaha cenah susumar rek nguyuk betih kula Rai awah pibatureunana hareudang upik tipaseunana tiris bisi muteunana kerang kaula Rai Waduh kumaha nandanganana Rai kudu kumaha malikeun ya hate kasumangetan kaula sangkan balik deui sumanget kaula sabab di henteu-henteu kaula teh manusia anu ngabogaan rasa kasieun normal ngadenge si Bima cenah beja narek kuyuk getih kula Rai gedean hate kaula Rai sangkan kaula politik kasumangetan kaula supaya bisa ngalawan si Arya Bima Rai kadenge rek uyup getih kaula disarwakeun jeung sirop getih kaula matak seber kana hate meulit ngait ngeruruhit tadi atulah tah eta teh ceuk bahasa kiwari mah anu disebut hoax teh ulah waka munur sasiku ulah waka ngejat satunjang beas ulah kumeok meme dipasok miyuni hayam kapiri ngeplek jawer ngamang jangjang anguran mah semangat gedurkeun monya punten eleh keneh ku kaula di nagara anu lian anu saking semangatna margi kaula rumaos nagara kaula disumbang ku nagara Astina sanes sakedi laras nagara kaula jadi nagara berat beunghar ceuk paribasana buru di juru buru di pantau ngalaya di tengah imah puncin leuit lemaruit eta ieu faktosna pangdeudeu tina
negara astina ayeuna astina kacanir barban monya kaula bade cicing Ya, ulang tarima semangat. satria itu udah ku bahas satria Bang. Doh, udah. Ulah ku meok meme dipacuk miuni hayam kabiri satria Bang. Tenang tenang da seueur anu ngapantosan sareng deui pan upami telepat punten dia upami telepat kubagian di Bima Kendra tak upami telepat mah salira kakang Dursasana teh ngagem ajian belut putih moal anu mampu ka salira leueur ka salira ya bengah amar watasota bengah amar watasota bengah nak kiri-kiri ya kiri-kiri ingkang samya midanget lawan nuhun Kang Rayi Beres ulah. Raden Dursasana emut kana Purwa Daksina Purwa ari Purwa eta wiwitan Daksina wakasanana iya emut yen anjeunna ngagem ajian belut putih doh nuhun Kang Rayi sami-sami tak ieu penginten pentingna diskusi teh supaya saling simehan pilih hilap atau kumaha iya beres clear iya iya barang nuju aya dina impal wacana hawar-hawar tarompet perang Bratayuda parantos ditiup sadayana curinghak barang ngadangut tarompet perang Bratayuda ditiup ti pihak Kurawa poh ti pihak Pandawa rancung cepil cilina bari jeung gedur sumangetna ngagudug-gudug nawiskeun parantos tega lara tega pati pikeun ngabela nagara jeung bangsa hadayana kadua belah pihak sami pada ngacungkeun pakarang diacung-acung surah kampal hampalan sikap tansir garabini tan rasa panah limpung alat dapat tuh tarompet tiup